disabrak jual domba cabul saya. Naon madu udang atuh jika ngalamun wae. Naon? Pak bisa kepikiran wae si domba cabul teh. Jadi mobil atuh ayeuna kali ngajelaskan. Aduh, habis hayang si domba deui, cabul deui. Yang kurang cabul apa gimana? Tapi tadi bisa ditulis lagi jauh, jadi herang halus domba teh, kan urusan semua. Kurang beli deui we ieu kitu si madu ngadon ngadat. Dan Pikiran pikiran jeung deui. Jual teh kan tadi tuh kan kali kira halus ya. Ayo teh orang bitkeun deui we duit. Tuh di situ mah domba teh jadi halus ya, halus. Tuh itu batu domba tuh. Daripada si madu gering mah kajian cepet deui we. Domba teh. Tuh. Ah iya, usahaan. Tuh dengungan ieu emano. Emang Tapi ada kan, oh iya manuk tinggal. Domba teh tuh ngawi jadinya dengan Sampurasun lur. Sampai. Dikeluarkeun deui kejual. Juragan. Lama. Keluarkan itu mah yang sangat beli dan Dikeluarkeun sabaraha ya. sok lah lantun sabara ieu geus kieu ye lah 25 dibikeun 25. ya dengarkan pesan ka saya tuh ieu domba kieu Sabaraha. 10 Wanita, pegawai saya wanita 40. iya terus ieu geus alus kieu tinggal di domba ti katu dinya teh juragan atuh sing bener Sabaraha tuh. hah 7 Pak karek ngesal kali apa Saya mah lain naon ieu domba jago kieu ya. Ada ya. 50 juta sok. 50 juta mah kadiekeun sok dibawa deui. Ieu tinggal si madu tirik wae kepikiran wae. apa juragan anu berapa pisan cik atuh hargaan kayak dia mah saya dihormat Sabaraha tuh. 5 teh jadi aya mah teh lain kabeh dipikeun lain dangukeun heula meh dipikeun kan dihormat-hormat lah kabeh Dihormat. Sabaraha ieu? Dieu mah 5 lah tah geuning. Aya anu kahipnosisnya. Tiga, 2, 1, action. Sampai. Jangan lain manuk ya mah. Sun. Aduh, iya domba bener. Punya kan tinggal jadi. Oke guys, ini ada domba adu si Baret. Ini domba ini udah ditawar 200 juta guys, karena sering menang dalam kompetisi. Gagah kieu. Video guys. Oke, bye. Ini ada Kang Yana Cukur yang sedang melihat-lihat domba. Alhamdulillah guys, Mang Yana mau beli domba. Insya Allah. Amin. Insya Allah beli. Sahanya kurbankeun Jadi atuh Pi, pangvideokeun Pi. Balikan nih. Inilah domba kita. Kayak balikan nih. Tong dicepeng